komandan baju ngagujud kieu ya. Nah, ngagujud ya. Kudu pakaian heula. Aduh, dibalik ya Allah, ya Rob, komandan ya di baju. Udah buru-buru teuing udah. Sorangan deui. Ieu teh kamararana. Si bewok sabara aya 3 poe mah jaga-jaga komandan sorangan. Batur kalumaan batur jaga. Bangun mah si bewok mah gawe heula tadi teh ke komandan teh ngomong gawe arek jualan ieu. Jualan buah keur petisen heuda ieu jualan kumaha mun si bewok teh boga pangabutuh. Pan eta meureun budakna karunya boga para badeun. Karunya ada si bewok teh ya Allah, mesti meniwatir. Kuatir nanti komandan teh kuculuna gelompang nanti kitu di aduh tapi ada eta ge CS komandan, sahabat komandan, baturan sekolah ti SD. Ngabi ka SMP poe nama CS. Cihuy pisan. Ngomong-ngomong ieu parete kumaha ya. Lieur ya ngabadungan parete. Menang jadi saliwang gitu eta. Ieu elin ieu ya Allah ya Rob. Pada muna cepilna menang jadi saliwang gitu ditanya ke komandan. Wengi teh jeung ceuni mah basa ngalongok teu nyamung. Mun hayang nyamung kudu kumaha? Hanya jeung ngobrol jeung parete mah nya kudu make toa mah. Lain toa meureun naon. Ya bener lieur ngabandungan parete mah. Kudu dibawa ke mana ya parete maknya kudu dibawa ke kadinya mah ke material lain ke material meureun kadinya ka dukun sakti saha dukun sakti simbah saha ngaranna teh Baki Joko Baki Joko Bono aduh aya kalau si bewok aya kesel kaluman aya atuh aya lima teh aya si Hana ya atuh si Amel eta penjara ti komandan ya Allah. Kaluman di mana nakah dirimu cewek-cewek. Komandan kudu neang heula emang ka imah si bewok. Temak kesel rek kulit sakulah ngsakeun lauk sugare geledek. Komandan kemana di jempahan si Peut tadi narik bareng yang ke Pak RT sorangan lah mahanya kabar Pak RT bisa ringrang dengan ayah di imah ieu mahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT gini Nuhun. Bu RT aya Pak RT na teu? Teu aya namanya teh bade ka kula. Oh mun tubuhnya wios ku abi disusul ka ditu lah nya. Nuhun mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angka imah nasi bewok sugan aya. Rasa asa tegenak ieu pantesan. Pake celana biasa oge komandan make kolor. Buka heula celanana komandan. Tegenah jingjet kieu ya aduh. Si bewok aya moal nya di imahna ya. Disimpen di mana ya? Celana komandan ya. Alungkeun we. Butut. Si bewok aya moal nya. Ya sugan we aya si bewok ya di mana? Assalamualaikum. Bewok. Assalamualaikum. Kemana boga anak buah teh? Geuning arawe eueuh. Tuh kan. Lieur deui si bewok teh. Kemana kacot? Nah, teh. Di kamari geus sabaraha-baraha poe eueuh wae jeung eueuh. Kedua sugan jagana teh si bewok ontohot gurawil teh. Nyaho kejadian loba maling oge kamari kejadian tah parete kabuktianna digebuk ku Badog. Lain digebuk ku Badog. Ku si bewok. Anya teh da parete teh Badog geuning salah sasaran. Si bewok. Buah kabur si bewok teh. Kabur ka mana? Komandan ieu aduh kalumaan sorangan baturna ieu. Temun aya si bewok mah biasana sok disuguhan cau atawa kopi. Kabari mah nyuguhan teh dibere cai.
lain cai amis kalah di cai uyah. Kalau si Gurawi eta bewok. Pika sebelum pisan eta si bewok teh. Tuh. Ayeuna kebona ngesareakeun si bewok teh loba tangkal hui, tangkal kalapa. Hek ala atuh keur komandan mah. Menta kalapa huina. Kaluman ya kudu kumaha komandan ya. Si bewok masih ontohod si Gurawil. Komandan sieun ieu teh nyaho komandan teh borangan di dieu teh sorangan teh. Komandan rek kapos deui atau nyamperkeun ka parete ya. Mending kapos komandan ah. Lieur. Ieu si bewok rada kareueung gimana teh. Takut. Kunaon? Ame abdi ieu duluk astagfirullahaladzim. Untungna ti beurang. Kumaha lamun ti peuting kumaha ya Allah ya Rabb komandan di masih bawa putih iseun gitu. Eta siga si Hana lah. Si kecut teh ka mana cut? Komandan, bener kebeneran euy. Aduh, di mana wae komandan? Komandan geus di mana eta? Geus di imah Pak RT pan ngariksakeun kamari kumaha kabarna. Efek teh eueuh gini kan Pak RT na. Ka mana Pak RT na? Ka kula cenah ceuk Bu RT na mah. Bu RT ayo atuh urang reksakeun. Eta komandan tadi di mana? Ngeus neang si bewok. Aya teh. Boro-boro eueuh nya teh di ka mana? Mana atuh biasana duaan wae layat kos si ieu si Ki eta si Ki Jame. Si gawe cut. Ti kemana sih bewok teh alieur Ayo urang ka Pak RT wae nama. Kumaha kamari? Kabar tuh aya tuh. Kalau bikin parah parete oge. Bikin saliwang, bikin daweg, Ngebug. karunya we eta burete kumaha. Urete nama teu kuna naon kan. Ai sorangan mah pan ringrang ka Pak RT kamari digebug. Mending ka ngabudak gitu geuningan. Nyanting da ngagebugna. Oh, teu kirem-kirem eta kecut da si bewok salah. Samarukna badog pada mah parete anu digebug ketika ngelaek kitu dah. Jadi saliwang parete na teh. Baru tika saliwang kitu. Karunya nya teh. Antar we ringrang saringrang gitu. Urang tempo deui kita diriksa. Urang diriksakeun di sawah. Mare geus harejo anu mah alhamdulillah. Cegan we teu kumanu. Ayeuna mereka kulah ngirsakeun lauk. Poho deui di. Lauk teh piraku sebenarnya nama teh gelede. Molak anak bungreng 8 ton. Ini terjadi hilang lagi di acan. Aduh, ampun. Hari usum ke mapang dulu badi imah. Sumkona ke mah kagiatan di imah. Imah nyoba we yang ngesakeun pula. Alhamdulillah ini pepelakan deui geus harejo. Ka ala imah ieu tuh. Pacoy teh Pacoy teh naon lah nama pokona mah. Nu pentingna mah dipelak teh kuring mah tah. Ieu teh bawang. Aduh, masuk tangan lak bawang oge. Mah lewat kieu tuh. Aduh. Teu kacebor meureun dah. Pokok deui cai di teh kabawa. Aduh, ampun, ari geus kolot segala poho. Alhamdulillah ning aduh. Ai segala aya kadaek mah. Rek teh kahasil. Man eta keukeuh kuring mah asa heran. Melak anak buina teh 8 ton. Nah, ame teh jadi nilai hiji acan. Nah, bini anu salah itu. Melak anak buina teh jadi nila. Asa heran. Cucuk. Ya Allah, ya Rob itu sagri. Adan. Ayo wargi anyar maksudnya. Anyar. Gulis lain, boy. Kutu balik ka kecut teuh. Kan herang mah. Si Gai sudah lihat ya. Ayah, urang kenalan heula komandan. Sama di tukang Mantap. dadah. Tadi kecut ayah ya Allah. Komandan kenalan. Gai. Kilo banget emang harim deh. Herang ke mata. Halo. Teteh boleh kenalan? Boleh. Sok namina sa? Desi. Desi. Oh, Desi Tata.
Desi Ratnasari. Lain. Lawan atuh. Desi Tata. Tahu Desi Tata. Hah? Anu ngegoyang gitu. Desi Tata. Desi Tata. Teteh nuju naon? Mugu iya tuh. Aya damang. Beda mah masalahnya nyalira wae teteh. Lah punten yang tek paya teh aya Tong deg-deg dan tong deg-deg. Kadang jadi bingung ya bingung. Maksudnya ngantasan saat teteh. Entah sampai beb. Bebeb. Potos gaduh teteh. Aduh hampura tuh punten. Aitas gaduh mah. Itu komandan pada yang kabui parete. Kecewa. Ada potos gaduh hapunten atuh teh ah. Cut. Gagal. Oh ya gening eta si Desi teh maksudna teh Desi teh hanya kalah tos gaduheun caroge. Da komandan mah teu wani anu gaduheun caroge mah. Eta mah teu wani kudu anu lengo. Lain biginingan putun grogi gitu eta komandan. Atuh da warga anyar eta meni bahenol ceplok. Aduh kesukaan channel gitu. Mantap. Aduh mun janda eta mantap. Wah, janda we ayo. Aya we eta Pak RT. RT na tuh aya tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, cut moal bener udah parete nangis saliwang. Mun tadi masuk asup aja jemu. Moal bener di guguran. Alah. Parete nangis gitu Konten banget. Ah, banget saliwangna nyata nanya ke mana, ngejawab ke mana. Heuh. Cut aya keur eta sigana keur ngoren. Guruan. Atuh, da moal bener di guruan ku. Nyata kudu disampeurkeun moal bener. Saliwang eta mah. Gini aya komandan. Atuh gogorowan komandan. Assalamualaikum gitu. Nitu kadenge komandan. Taduaan jeung si kecut. Asara rewas eta ya naon komandan. Senarieun. Aduh yo maaf yo Pak RT yo buat di baju-baju acan maklum. Kayak kegiatan lah. Sok caralik. Geningan ieu cager Pak RT gini. Ah, cager kumaha eta tadi assalamualaikum. Dijawab. Heeh. Ayo ngomong nama tuh dijawab. Karena segitu. Yang di pulau lah ngawangkong Lah, ngerang. ayo. Komandan rek mental lauk panen lauk nih Pak RT. Bangunna teh heuh. Coba di rejo tinggal itu bubuahan oge. Pak RT, kumaha damang? Ah, sorangan we komandan ieu teh da jeung saha deui atuh. Ngopi beres nage sorangan lah. Tuh nya kecut sorangan ditanya ke Pak RT kumaha damang? Jawabannya lain. Lieur kumaha teu pusing. Urang bingung nanya na oge ari kitu mah kumaha nya. Ah, kecut komandan ge lieur, bingung. Tapi arek ku kecut dia teh ku komandan sakali urang tanya. Tanya we kumaha kabarna. Terus sing rada tarik tanyana. Lupa tadi ge kumaha kabarna jawabna lain di wae. Kudu tanyanya. Teh tadi teh keur naon wae? Eta katingalina keur panen lauk. Nya eta Pak Komandan kuring teh kamari teh. Keur ngonco maksudnya puting kamari teh. Biasa kok dongkoan gitu. Teu kanyaon eta anu nubruk duaan. Sangos nubruk kitu pan nyuksuk kita. Teh anu kanu teh anu nongol mun tarik kuat teu erling komandan tah Pak RT teh kitu. Nya cut. Geus beuki lieur. Ieu teh RT di kampung urang model kieu kumaha ki kahareupna? Udah bingung. Kieu ge meureun da RT-na RT Bisa diubaran teu? RT bonge. Tong kitu kadenge. Dia teh komandan teh tanyanya ke panen lauk. Jawaban yang jadi karena iya di tengah pun Emang heueuh dah kemarin nak kitu pan kecut apal merenya apal eta oge udah sebewok anu salahna mah salah sasaran karo jadi tah kana cepilna ciri benang nanya eta mah parete teh di ubarana kudu dibawa ka dukun sakti kan dukun deui. heueuh Ke dukun mah jika anu kamari dukun kitu geuning. hah Dukun kamari teh eta mah dukunna kumaha pernah dipecahkan ka awewe ku kamari teh. si Mbah karena mah si Mbah aing mah ka parete minta lauk Tawa ka minta lauk pan sorangan can nanya kabarna kabarna kumaha tanya kabar Pak RT sorangan teh ka dieu rek ngalongok eta kumaha kabarna ayeuna urut kamari digebug teh. Nah eta jang kecut Pak RT teh nyoba
nyoba melak lauk eta anak burineut 8 ton. Kuat teh jadi nggak jiji acan. Jadi heran. Aduh ampun cut. Ayo Pak RT mah. Atuh Pak RT atuh mulak burineut mah di zaman iraha oge moal jadi nila moal. Da deui jeung di eta nanya oge nanya ka mana ngajawab ka mana. Eta koten parah gitu teh Pak RT. Kadenge teh urang ngomong teh Pak. Nya eta cut. Aduh ting kumaha jadina eta teh. Da ngese galak Pak RT teh. Eta teh melak teh geus kamari melak. Lele kalak jadi nahaon kitu geunan geus lieur we nyata. Jeung eta ngomong teh atuh sing ada tarik. Pak RT ge buku teu kadenge. Tuh, cut, kenyahuan sorangan. Parete ngomong na kumaha. Lieur teu? Lieur. Kok mau komandan lieur? Ieu mah. Kumaha tuh? Geus kieu. Parete mah lamun kana duit sigana nyamung. Mun ngobrol kana masalah duit mah. Sigana ku komandan kudu dibayar sugan eta lelena. Coba. Entar deh eta lelena lumayan. Gae urang mah geus pusing Tanya we ku sorangan urang balik nya. Balik ka mana teh? Balik we ada geus lieur ngalainan yang penting mah nyaho kitu nempo kaayana sehat nyampe da ceuli hungkul meureunnan rada balideug gitu. Rada bonge gaya tuh aneh. Balik mah. Ngan kada mah HP. Mun aya awewe bejaan ka komandan. Tadi Si Muhai gaya tuh. balik nya. Penyakit aya wae. Rek nganter Pak RT teh mana teuing we si komandan kesempatan jeung sini mah deka eleset ieu mah. Aduh kumaha Pak RT cager teu nya. Aduh, jadi oge geuning balanya teh nya. Alhamdulillah tuh kepeser gini nanti mas wae mah. Ini mah kering ngulang berenannya. Aduh nyeri Gusti. Apes deui. Sepatu kerak menang meuli tuh coba. Tereh pegat deui. Kumaha ieu suku ti palita. Itu si si neneng nih mah. Nyeri Gusti. Aduh. Neneng. Kunaon neneng teh? Pansip dijalikeun pansip. Aduh, aluna teuing Allah. Aduh. Mana neneng? Aduh. Lain tadi teh jeung si komandan Terus balanya abi mah komandan mah ke mana? nyalira. Nyalira. Alhamdulillah buat teh jeung si komandannya. Iya nyeri alhamdulillah kumaha. Bade di kumaha di payang. Hah? Alim isin Mau isin daripada kieu digeneng we. digeneng we. Tuh, kemana atuh Pak ya dicanakna Pak? Tuh dicanak ka palaminannya. Bade. Bapak masuk ke wae nyeri ugi. Ini ngai urang ka ditu we. Heuh da kuring ge bade ka parete kita Parete. bade ngariksakeun jeung kamari. Mah tuh sakarangan urang ieu Nya ayo ieu mah ieu tuh input kieu. kiat teu Kiat berenang. di kieu pamali moal. Duh. Pait. Jadi nih Kelak Pak. Dan muka. Alhamdulillah geningan. kita genahnya. Kita kenal. Lain PRT sok aya di bumina tah aya kieu. Biasa masuk di kulah ya gimana? Di kulah Tuh urang kakulana sekaliannya. yang pansip. Heeh, atur lah jajab. Top. Pan berenang. Rada duaan mah rada pindah hoy menurutnya. Nya ayo atuh dia dari kira ada nyeri kene salin. Ayo, mana. Sini pelesek. Ya, enak tuh. Mana tong harga di sana nege pade. Ya, Kita lain. Nah, pajit. cara dia sampean meni mulus pisan. Apa aja mah bisa wae. Kita sepalik kita marina atuh. Biasanya kita pasti aduh. Neng.
Pada di akun. Cennya rek kan istrina. Atuh aya istri abdi mah. Sieun gebi. Kumaha? Biasa. Coba. Awit lupa. Kesempatan wae pasti. Mang teu aya komandan. Alim aya istrina. Hansip. Tuh. Komandan Nya. Itu orang kalebet. Cipayun. Parete. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Parete. Debis awas. Ieu pandangan. Walaupun teu aya komandan. Atuh ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Si komandan eta ngajawab. Di balelo ya. Bewok, ini geuning hece nih mah. Bujaan komandan kalabat. Ai si komandan. Ngajak si bewok di ontohan Brawiya mah. Parete, kumaha damang? Geuning cep bewok mun teu kadenge sorana tuh teu salam-salam acan. Kumaha ya teh? Sok ka dieu, jeung atuh teh saha teh di cenah mah dinya. Sok ka dieu ka jero ah. Assalamualaikum. Sakitu jojorokan. Kan akibat ulah tahan sih cenah saurna mau. Emang kunaon? Sok pura-pura poho. Kan kamari digebot cenah. Bunukna. Tuluy kumaha eta teh kajadianna? Jadi ricna cepilna gitu udah tengah dangu. Mandan. Komandan jadi malu, eta jadi mah dikit-dikit ya. Komandan baper jadi mah. Eta kan dicalik-calik ayo. Ayo kan dia. Ya tuh. Tadi ya. Jadi mah. Naon teh? Eta nu kuring. Pas komandan dican Tong bak paras. acan. Tong paras ya hiji emang. Mangga gelis. Aduh, baheno. Komandan kudu ngeleh. Cari ke ayo. Mau Bersihan lah eta. Mau ayo gitu bersih. Kak istri mah kudu rapi. Sok, bewok. Nah, Kumaha? oh, kita sendalna. Sepatu. Sok, cali. Cali. Mana komandan paling itu? Oh, tuh. Kali dia we ah. Sok. Atuh salah komandan paling dia mah. Jauh dari ceuni mah. Merah. Oh, dia mah tuh kaci. Ini hayang. Aduh, ceuni mah teh ka mana wae teh. Ya panungi oge jumpa komandan. Oh, ayo mengima tadi teu ningali komandan. Tadi mah atas balanja. Oh, aya nu anyar. Aduh sakali ewang, ngawangkung teh bewok, gede banget ieu mah. Tuh Pak RT. Parete, kumaha ayeuna kaayaan teh? Salira teh kumaha eta? Nyeta tuh Kang Ewok karak melak beunut 8 tahun terjadi nilai jiji acan geunan. Aduh ampun ting kumaha eta heran eta Bang Kang Ewok. Aduh ampun dipekelakan Pak RT. Nah, adan menang. Jadi ngaco gitu ngajawabna. Oh, komandan kita tadi di dieu jeung si kecut kuat ke babang balik dia. Komandan dia lieur pusing 7 keliling. Komandan teh sare we kieu. Parete so tarina komandan ka dieu teh rek mental lauk sabari ngariksakeun parete eta keur masalah ieuna. Ngalongok caritana mah. Rek mental lauk ka parete. Mun kabuktianna kitu parete teh saliwang ayeuna mah bewok. Komandan, ayo nu saliwang kieu mah biasana ku Awewe ditanya istri sok jadi mah taros sok ka parete taros biasa sok nyamung eka Iya, ku istri mah. Terus naon atuh? Naon we bade naros naon. Pak RT nuju naon di dieu kumaha eta panyawat untuk sembuh. Nah gitu ari ngomong sing jelas lain cara komandan jeung si Ewok nu kadenge. Ieu mah jelas. Alhamdulillah cenah mah ayeuna mah ari punduk mah geus kerasa. Ngan ieu ceuli keanger teu ngadenge. Tah aya mah cenah mah tarik jelas ngomongna kitu teu cara duaan.
Aduh, ampun. Ayo jadi mah terus di mana? Tuh, nya. Bener, ayo awe banyak. Nyamu sayang kita laun. Sok tanya deh gerak ku komandan sok. Pak RT, Pak RT. Tuh, hari-hari we. Pak RT. Pak RT. Aya naon cenah mah? Alhamdulillah atulah ai kadari mah ngalongoknya Pak RT syukur tuh bunga lah Pak RT dilongok oge geus bunga Pak RT mah ngan ieu we komandan jeung Pak Ewok jadi kali itu ngomong nanya soraan teh Oh, sumuhun Pak RT. Ari entos penyawat entos sembuh mahnya da abdi mah ngan saukur. Tadina nganteur hungkul pahansip gitu. Da mau lami-lami gitu kedap dige bade uwihnya. Nah, bade uinya Nya bade uwih. Nya tuh bewok kurang geraya yuk keburu. ngeri Iya. we. Oh, Kebuka tuh ada Urang pamitan heula we ka Pak RT. Kemitannya. Nya sakitu we Pak RT komandan jeung bewok jeung cenah mah. Bade ngeraya we. Makanya Pak RT-nya Nah, mangga Pak RT. bade ngereueuh. oh pada di SD-nya ngeureuh deui aya atunya nya mangga oh nah ada kamarahan nah ada teh mendang teu paruguh kitu teu bebeja teu kitu teu kieu teu umang omong aduh ampun ai Pak komandan si Ewok ini mah meuni banget ka PRT teh bebeja atuh